domba bikang duanana ayeuna geus ngalobaan arana kabalat-balat di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisinya jadi fitnah ulah turut campur sabab domba kuring domba kuring diangon-angon ku kuring diparapan ku kuring anak nage anak kuring domba kuring diangon-angon ku kuring diparapan ku kuring anak nage anak kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba anu asal Garut. Domba bikang duanana ayeuna geus ngalobaan arana kabalat-balat di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisinya jadi fitnah ulah turut campur sabab domba kuring domba kuring diangon-angon ku kuring diparapan ku kuring anak nage anak kuring domba kuring diangon-angon ku kuring diparapan ku kuring anak nage